dina program acara Tingkuring Desa Kiwan. Program ieu bakal ngabahas persoalan-persoalan panas anu kajantenan dina sababaraha dinten katukang anu bakal dibungkus ku warta. Babarengan Tingkuring Raisa Adani sareng rarancangan Tingkuring Dua Robeto Adawiyah bakal marengan anjeun dina 5 menit kapayun sareng ngabahas tuntas persoalan anu kajadian. Kota Kemal salah sahiji masjid ical dina Kacicep. Kadua palaku maling kotak amal karekam dina kamera CCTV. Kejadian ieu lumangsung di Masjid Al-Amanah Jalan Masjid Rahayu Hiji RW 22 Desa Kelurahan Cibenying Kecamatan Cinian Kabupaten Bandung. Kamalingan lumangsung dina tamu Hirujanan. Dina kamera CCTV katingal bahwa kadua palaku nyabut kotak amal tina wadahna anu nempel di tembok masjid ngan pandangan kosong. Tapi usaha eta teu hasil. Sadar tekeuning nanaon, kadua palaku ngadiskusikeun sakedap di jero tempat wudhu anu aya di Masjid Al-Amanah. Kukituna salah sahiji palaku nu apalu teras ngusahakeun deui nyabut kotak amal tina wadahna anu nempel di tembok masjid. Dumasarkeun kana pernyataan ti Pak RT, disangka kamalingan eta dipigawe keluarga sabudeureun. Ieu liputanna. Jeung izin Bapak Ahmad, biasa abdi nyuhkeun waktuna sakedap kanggo wawancara Bapak ngenaan maling kotak amal di Masjid Al-Amanah. Menurutkeun Bapak, siapa pelaku kejadian pencurian kotak amal di Masjid Al-Amanah? Apakah warga sekitar atau orang yang tak dikenal? Kalau itu kejadiannya pada malam-malam kemungkinan itu dari orang di sekitar sini, anak-anak sini, yang biasa yang baung-baung gitu. Dan kejadiannya tanggal 21 Februari 2024. Ya. Untuk pencurian itu, menurut Bapak mengapa pencurian itu bisa terjadi? Ya karena ada niat pasti terjadi. Tapi kalau nggak ada niat nggak akan terjadi. Kesempatan ada gitu. Untuk kronologisnya, apakah Bapak bisa ceritakan bagaimana kronologis dari pencurian itu? Kalau kronologisnya itu masih belum tahu, cuma kalau lihat dari CCTV itu kronologisnya ya ngambil terus dibongkar-bongkar pakai obeng gitu, pakai kunci palsu gitu deh. Siap. Terima kasih Bapak. Sekarang setelah persoalan maling kotak amal di Masjid Al-Amanah jangan tungtung tina topik kuarta Tingkuring buat ieu. Tingkuring olahraga sadawiyah sareng rencangan Tingkuring Raisa Adani sejahat mungkur amis mundur. Mugi urang patepang deui. Salam Kiwari.